Alhamdulillah yeuy. Cuaca 5 poe ngedar-dar wae ayeuna kakarek alus yeuh. Rek nempo heula ka kebon euy mumpung halodo nempo cabe turusaneun si kalan sok tara malulu si eta mah euy. Alhamdulillah euy geus beres si urusan teh euy. Cir cabena euy mewah kieu si kalan. Euy masih si kehed eucreugnya yeuh. Tuh euy bibit engkolna gede yeuh. Meulina tara-tara si kehed eucreug ieu barang beli teh. Ieu mah geus beres euy dipeletun teh ka itu tuh. Cing ningali katong geus angeus encan nya. Aduh, ieu nempo ka dieu. Anjir, naha euy bawang teh. Redis ku ibun kieu. Ieu mah euy mana sulidat. Ibun, hileud. Wah, ieu mah euy kombinasi ieu mah ieu. Tuh, mana turus deui rajeg. Sugan teh diterapkeun. Nanaon gadagnya si kehed. Ream kieu mah sangkeun turus. Naon deui da halodo ieu jongjon Sugan we babongok si Haji jeung si RW teh mantog ka dieu euy lieur aing eta duaan mah. Naon kehed ngomongkeun dewek ceuing. RW we saan ngomongkeun ieu RW getot kieu teh ngomongkeun cai. Lain kehed lain kitu tadi mah ku aing kadengena. Ih, heueur kieu kehed. Anjing. Kunaon si laing? Keur cicing we. Salah naon dosa naon ka si laing dewek? Salah dedengean ere mah. Oh, da dewek uga ceuli dua. Normal kene. Orang bio. Pokona mah gitu. Gitu kumaha gitu teh kudu puguh. Nah, aya si laing terus tadi tancap-tancapkeun. Capek aing teh anjing. Mesti lebak. Ieu miara bawang lieur aing capek. Mau bale geus ieu mah. Jakeun ke si Haji ieu mah bener karunya nya. Kieu aing mah sudina deket jeung RW teh. Kalan, bejakeun ka Haji. Ya, Tuh, ari sia na ieu can diturusan. Cabe kieu mah karoh diturusan. Turus aya. Nah, atuh dipasangkeun. Kahamur-hamur tanaga tempo cabena ge atuh beke kieu. Kadua aja teh oge dia Ji. Teh ngomongkeun si laing jeung dewek. Kieu beuteung mah teh cicingnya teh kuat kieu. Haji goreng patut, goreng adat cenah. Naon sia ngomong teh kehed ka mana karep? Urang mah naon? Teu ngomongna naon sebeuteung urang bieu teh. Urang teh yang cai yang disaha kecebrek. Aduh, mangkel lauk cai teh. Lain gadag mah. Moal bale ceuk aing aya RW ieu mah. Tapi itu RW berenang saban poena teh kehed deh. Ari digawean kana dicoleukeun kieu. Nah kalau digogobog ya pegawean ka imah. Bener oge mun nya dibawa. Sok. Heeh. Aing mah dek mantok sing haling Haji mantok. Aduh, Iya, ieu kadunungan. pisan Aduh, Ji, dika kituna eta anak buah. Ampun RW ka aing ijin naon ngewa ku naon nya si kehed tah. Teuing mun bayaranna haye we di bulanan-bulanan wae mah. RW keun da bayaran ti aing terus-terusan ngalir. Teuing na unga ku aing diomongan kitu teu oleh mantau wae. Tapi datang deui ka gobrok aing teh. Ada unitah munan. Teuing anjir mun daun unitah mah. Ai lain ku aing mah dititahna. Ada gawean namun kelut gitu. Kalau ucang ange. Dalam mun aya hareupeun aing ditajong ku aing RW. Nah, atuh lain bieu ku Haji lain tajong. Dek ditajong kumaha ai kaburu mantog mah sia tuh. Sarua we sieun mun. Tuh Ji. Cabe kieu patut mah keteng urusan. Naon di sia di? Ngal da moal ngajangkungan atuh meureunnan. Acan sia teh can diparab ku aing na oge. Lain can diparab kumaha ieu kadagleg deui doma Haji. Kitel Haji 7 kali tanah itu di dieu. Ari ikut tai doma atuh teh ikut tai sapi, tai bagong. Sia mah ku ngaledek wae RW. Aing mah hayang hemat tapi alus. Atuh di mana teuing? Sia mah kehed ka aing teh da ngaledek wae. Beli Haji aya gedean kumaha atuh kieu patut bari leutik geus cabean. Bari umur aya 4 bulan mah nya. Aya kehed sia mah ku ngaledek wae aing mah. Lain masalah ngaledek atuh. Kudu sing era titel Haji cabe kieu patut anjing.
Oh sarua kumaha banget petot. Anjir kungaleh. Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam. Aing ni eueuh sahulueun jelema eta dan dua eta tah. Ampun diledek weh. Cabe keur mah heuh kenek teuing si kalah di ngurusna anjing pedek rek kieu. Hah, kana bebenul lagi lieur aing. Mantog ah.